jadi anggahan rasa mula asnajan anggan jeung manehna lamunan mugi jadi kenyataan maratas jalan ke abagjan jeung dirina lamunan mugi jadi kenyataan maratas jalan ke abagjan jeung dirina.
Dina lambaran lalakon aya katim manteng diri kata limbang. Dina lambaran katresna aya ringkang can kasorang diri tapi dipaparin ku ciptaan liung gulung kaheman mungkinnya nyorang kebacan subarahna iya diri tu marimanda cinta najan diri kudu najan tunggarang najan ukur salawatan najan ukur sang kedapan abdi pasrah warobah pamadekatan sumerahna iya diri tubuh takdir tiang widi najan diri kudu najan kanyari najan ukur sang liwatan najan ukur sang kedapan abdi nampi moal jadi gering hati sanajan ngan sajurila amun tibeula sanajan ngan saliwatan abdi mah
kang atuh kamana kamana salira teh anu dianjuran salira teh anu dipika cinta janji ngan ukur carita kahayangan ukur kalaka emut ngan ukur lamuna lumanteh dina impian janji ngan ukur carita kahayangan ukur kalaka
Tanpa siksa
Dina lembaran lelakon ayak katim manten diri kata limbang. Dina lembaran katresna ayak ringkang jangka sorang diri tapi dangdung
katresnan di sesepurang duaan endahna kacita kembang rasa di rumbang bara cinta. Parahu kaheman ngembangkeun layang asmara di ayun ambing ombak baca di usapan angin cinta. Mangsa kembang ngarang-rangan layu di taman salira teh tega luas bibir asam mangsa bolak gana di sakara para putih karam nembrakaran lepas deui cinta teh lepas deui mentas deui asih teh mentas deui laas deui cinta teh laas deui rentas deui asih teh rentas deui. Parahu kaheman ngembangkeun layang asmara di ayun ambing ombak baca di usapan angin cinta. Mangsa kembang ngarang-rangan layu di taman salira
kamari anjel simping nepangan tapi asa tos lebih hoyong enggal tebang deui kangaranan sareng kakasih sok hoyong pacaket bae mun tetepang sadinten karaos asa ngampleng duka lamun saminggu tangtosna asa sawindu kangaranan sareng kakasih sok hoyong patepang bae mun anggang sok hoyong jaket tos jaket hoyong raket tos jaket osok aling lesot tawis cinta tos maske mun anggang sok hoyong neang tos neang alimulan kahoyong terasa sarengan salawasna duaan kangaranan jeung amutan alim lami angga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Ahmad Vlog. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jalan-jalan kali ini diiringi dengan lagu pop Sunda teman-teman ya. Teman-teman yang baru hadir yang dari mana saja nih, semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya rabbal alamin. Yang sudah hadir dari mana? Dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari Arab, dari Korea. Selamat bergabung dengan saya di channel Kang Ahmad Vlog. Oke, jalan-jalan lagi di perkampungan teman-teman ya. Jangan lupa diklik like, comment, and share ya. Terima kasih. Yuk dilanjut lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan